Warahmatullahi wabarakatuh. Dina dinten ayeuna abdi sareng rerencangan abdi bade ngawawancara salah sawios pedagang serta acana tepakeun nami abdi Sari Abdillah, nami abdi Naisara Tiajira, Nabi Abdi Abdul Lutfiah, nami abdi Resti Rusmayanti, abdi sareng rerencangan abdi sakola di MAK Darul Abror. Abdi sareng rerencangan abdi bade ngawawancara dupi perkawis profesi anu dilakonan ku Teh Hani serta acana ayeuna urang ngebahas perkawis jualan anu nuju dilakonan ku sapangasana Teh Hani. Ku baso jeung ku cilok terus pakai ya bihun. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam. Hapunten ngawajar waktu mangga. Abdi sarerencangan abdi bade ngawawancara dupi perkawis profesi anu dikunon ku Teteh Hani. Punten sareng nami Teteh saha? Sareng Teteh Hani. Punten pamit Teteh jusana sabaraha? 25. Usaha naon bae nu tos dijalan ku Teteh salian dijualan cidol ayeuna nuju ditekunan. Soteng, cireng, cilok, jajanan murang kali. Kanaon bae anu tos dijalanikeun ku salian ti jualan kitu anu ayeuna nuju di tekunan Teteh. Cireng, soteng, bakso ikan, basreng, jajanan murang kali, minuman nu kararitu. Oh, mohon. Utama di bawahnya soteng, sareng atau aku citu. biasa kan Soteng sareng citu. Kami ngadamel soteng kan kumaha teh? Dikieu ngang ieu teh saos sambal pakai royco, pakai segala macam kumaha we baso, sapertos baso tapi ieu mah ngange kerupuk. Ngange aci, terus ngange acai panas, terus we diuleunkeun, terus we ngange isina isi daging. Atau terus we dikulup, atau dikulup teh ngange tepung roti, terus ngange tepung roti teh digoreng. Kunaon teteh kampung ini jualan ieu dibanding jualan ini kumaha aci mah biasa ngadamel cireng gitu cilok jadi sadayana tina aci peracian sadayana jadi jeung deui hargana terjangkau lah. Kita pangaholna sabaraha teh? Paling 1000-an nya ada murang kali kitu nu marareserna 1000-an sadayana sahiji kitu sareng cireng teh 1000 hargana. Kanggo panutup manawi gaduh pesan-pesan kalian Ari teh kanggo ti teteh mah ulah isin-isin jualan naon oge asal tiasa gaduh pang tiasa sok we bade jualan naon oge nya asal ulah tugal ulah sieun tugal jeung deui ulah kapokan kumaha we ieu na berasna. Terus atas nama pisan KTD atas ngapain waktuna sambil wawancara abdi sareng rencana abdi hapunten atas ngawadul kana waktuna mangga sambil kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Tong hilap jajan citul ka warung Teh Hani. di mana? Di Desa Cileles RT 8 RW 2. Bye. Dadah.